Wah, usum ngalayangan ya. Oh, ini deh sumadenya Atuh da halus keur teu usum hujan di bae. halodonya itu. Halo do wae. Halus pemandangannya di badinya. Halus aja ini. Aing can geus gila itu update ke Facebook euy. Wah, balik gitu. Jang eta jang Facebook Pro geuningan aing keur ngaya Facebook Pro. Tomato kan atuh mana HP teh? Butuh tapi lagi euy. Lah bahaya tuh seru-seru ke HP tuh. Kentang anjing. Jika kumaha mana ningali anjing. Iya ngaran HP kentang teh. Anjing, Butuh ceng HP kentang aing. iya mau ngeuna bisa dikulub bisa kana. Bisa ya kawannya. Tau bae lah halus coba. Ini parah nih. Gambarannya ayeuna nih. Aing teh mau jam anjing euy. Emang manek daun kita nanya kenjam? Aing teh kolot teh aing teh mau jam HP komo dia anjing tinggalin di imah. Oh, kacaran kolot. Lu atuh teh ka kolot teh kudu berbakti anjing daripada ngaturkeun awewe mending ngaturkeun kolot heula atuh. Heeh, si anjing bener. Nanya kenjam Jemarannya mana mau jam kan? bawa. Anjing jam 1 tilu anjing ieu mah. Anjing cukup ceng jam eta mah nih. Aing matak jam 3 teh kan lelaki mah kudu loba gaya men. Kajan penganggurannya gaya mah nomor hiji, hayang apal ieu matak jam urang aya 3. Nah, anu ieu teh waktu Indonesia Barat, anu ieu waktu Indonesia Timur, anu ieu waktu Indonesia Tenggara. Jauh kaberat jam loba. Anjing penting mah gaya we men tah. Si anjing tapi dikit-dikit teuing aing hiji aing sok make jam ge. Dan siapa orang kene anjing butuh roheng hideung anjing geus. Wan ian sia ngaledek Aing ngaras kene anjing. sia aing kerja di Wuntu ya gandeng sia bisa jadi anjing wanian ka aing sia. Untung sia aing, untung. Alah anjing, nyarina seodang lah. Anjing ini bucot ieu euy lah. Anjing itu nak aing. Anjing seodang. Siki aing gote anjing marurog kieu anjing. Tidak. Ya kumaha be? Ini aku lagi nongkrong sama teman-teman ini lagi ditambahkan balong ini. Emang kamu ada naon gitu? Hah? Emang di rumah gak ada siapa-siapa? Anjing, polong tangki anjing. Nongkrong teh kelapet Ya. si anjing we. Di mana ya? Anjing. Anjing polong tang. Tebuk aing. Ya ya. Sekarang ngomong HP belum. Nah, tuh anjing. Iya. Cuma Anjing. geus kitu alus, dia cecing. Anjing, goblok. Esek ah. Euy. Ieu pinjol geus nelponan di wae ka aing ca euy. Siapa anjing ketika pengangguran di bangku hutan karena pinjol atau sing balik we hidupnya tuh dah. Aing 5 akun ieu. Edan anjing. Aing kudu dibayar enak kabeh poe ayeuna. Wah, Heuh. butuh sabar gitu. Heuh, ente sugan boga duit tiis euy. Duit tiis. Asa aja tapi teu gede, tapi urang mah jang nulungan we jang ka babaturan lah karunya. Heuh, duit panas aing sok hese ieunan kita kira. Oh nya, maunya duit panas mah nya beli duit tiisnya. Boga teh ente duit tiis. Aya. Ini atuh urang coba bantuan urang keluan. Ayo tuh yuk. Ayo ka imah yuk kejar ayo. Jeung we ku ente atuh daguan urang di dieu. Oh, jagoan we. Oh, yuk tuh kedeuk jagoannya. Aing mah sebagai baturan yang baik karunya kasih odang euy. Untung urang boga duit tiis. Jangan dina periksa ring masih pisan euy. Tah, bisi kurang tiis aya es batuna, jeung es batuna. A few moments later. Dah. Hampura we da urang teu boga duit gede tah kisah kieu. Tapi duit tiis teh mah. Duit tiis ya? Heeh. Anjing nah duit tiis kieu anjing. Sugan tina kulkas ieu mah. Kacek mana duit tiis li? Duit tiis teh maksudnya duit anu engke mayarna teu kudu teh tereng maksudnya. Anjing ku aing mah geus dibere duit tiis ya mah aing mah sok salah we di mata maneh mah. Eta kurang tiis atau kumaha? Iya mah kudu make es campur atuh tiis kieu mah.
bisi kurang tiris ya. Tah, tambahan. Oh anjing. Tuh duluan ya. Sok. Bayarkan ya. Sok. Lumayan duit ini songnya. Bingung duit euy beuki deui teh asa kumaha ku tereh beakna anjing keur mangalana mah hese. Meyakeunna tereh gawe sabulan karek ke 3 poe geus beak duit teh. Ah anjing enak bener ah. Boga duit teh mending keneh ditabung enak mah cekolot teh. Anu bisa ke jang bekal kawin lah, wae mah tabung we duitna. Ah bayar 2000 we. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi kesel. Ayo jalan udang we. Wah iya anjing. Jalan ka dia sugan aya jalan ka dia. Ayo ngana sede jalan, eta bisa teu. Wah dikunci ya. Wah, oh no. Bisa naik ka dia lah, mitanya lah. Wah saya sih euy. Bisa bae ingat ya. Hese. Dorong. Kita bisa teu? Enggak. Ah hese euy. Tunggu atuh. Tong naik ente. Hese. Kala tuh, kala. Bisa teu maneh? Kala euy. Tong. Hese cai. Ini. Kada gua kada. Hese. Terong. Oh, naik. Bisa tuh. Hese. Kira mah parat-parat cai. Wah, anjing. Masa loba ya teh anjing aing keur dihandap teh hararese mun eueuh nulungan pisan euy. Anjing teh kumaha nya euy. Ari aing keur dihandap mun eueuh pisan nulungan anjing. Anjing sia cah keur di luhur teh sok tara ingin kan dihandap kena-kena geus di luhur. Sepoh ka aing nu keur dihandap. Naon atuh? Tamane keur di luhur sok poho ka dihandap anjing. Wah, wain bawa tengah dia. Hei. Eta ka mana ke cara dia? Weh, Dang. Eta ka mana ke cara dia tuh? Ih, urang kumanturuna ih sieun hei. Weh, ka dia ke Aduh, menahannya. Nah, menang we. Jalan-jalan sore. Kalau yuk ke telepon. Halo? Kegiatan sore-sore teh tuh batur manawa bro, ngarulin batur mah. Jare JS-nya. Oh, jalan-jalan sore. Hayang nanti JS. Oh, tuh dah jalan-jalan dang di kanal Seltia ya. Ayo tuh. Tapi urang eueuh motornya udah dipakai ku kon. Aya orang kendaraan mah. Aya kendaraana. Aya. Ayo tuh cokot urang ngadegon di hareupnya. Sok. Nya dagoan. Kayak dijemput. A few moments later. Nah, aya kendaraan ayo, gas. Karena waras aing ngajak mana ka mana malah anjing. Geus buru naik. Mana jalan pakai nu kieu. Bae daripada kendaraan. Gantu aing naiknya. Oh, sok. Berangkat.